Inilah dekorasi murah meriah di bulan Januari tanggal 1 Januari 2020 hiji. Saudara-saudara, murah meriah pisan. Mangga anu bade nikahan, anu bade nyepitan diantos pisan di sim kuring nyadiakeun dekorasi rias pengantin sareng upacara adat sareng acara hiburan dangdutna oge. Mangga anu bade diantos pisan saudara-saudara. Walaupun murah tapi kesannya mewah boy. Tah ye CS kahiji teh ye. Itu si badag tuh. Dekorasi ala-ala corona gitu loh. Outdoor. Daerah Puntang, Gunung Puntang. Mangga kanu bade hajatan atau napi bade aya pesta pernikahan sarang pesta hitanan, sim kuring nyadiakeun jasa dekorasi rias pengantin upacara adat hiburan dangdutna diantos pisan ka sadayana pamiarsa youtuber semua yang ada di Indonesia. Masih dalam tahap finishing pemasangan. Lumayan daripada Lumanyun. Dekorasi ala kadarna, biarpun murah tetapi meriah. Makasih kawan-kawan semua yang udah mau menyimak video ini. Silakan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.